ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit, bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank, bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram, ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna. Lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna. Bahasana ge ya ulil albab. Masyaallah. Lamun aya jelema ngridit teu boga otak teh cak Allah. Sanajan pinter di bidang ekonomi ge teu boga otak. Sanajan ada boga bintang 3 bintang, leg-leg ku sia bintang, teu boga otak. Lain cak urang, lain cak manusia, cak Allah. Sia otak teh digunakeun ka aing. Teu boga otak sia. Lain ulil albab sama nu kos kitu. Ulil albab mah ijid, cak kumaha ijidna kana najis. Allahumma shalli ala sayyidina Gamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres, baju urang katempelan ku tai kumbah beres, baju urang katenteban ku bangsa minuman kumbah beres, tapi hobi ruhani mantak di dina diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh. Walau ajabaka sanajan ngaherankeun, ngahebatkeun, ngagetkeun, ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis. Hartina kauntungan hobis nu bakal kadeuleu ku hobis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae kersa persen 1 juta sabulan 1% berarti sabarata menang na sabarata orang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata ngabarohong gitu nyaho sia jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sabarata 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat dumandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge kuari ge di dieu kula nyaho jasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun ku nyana dicokotan we taina ya Allah kayu kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nangadoa kula nangadoa aing teh hayang dibere ku sia engke mah mulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan tah urang Jati ulah beneran aing lalaikan lain seuri se goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae ka nyana ngahargaan ulah mere ge teu gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teh dipake geus sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing ngembung jasa heran hate teh embung deh lain lalagan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ieu
Ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge. Ayo duit atuh loba ge sarua bae. Ngan dileungeun batur bae heulanan. Teu kudu aing. Ulah jelema nu kos kada itu ulah mereka hiji nu boga hutang ulah mereka aing. Nomor gadua nu nyimpen duit di bank haram. Tekadkeun ku aing haram. Los jang sia bae, jang anak incu sia los ka ditu. Sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu. Beneran sih lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyahoeun jas aya awewe deui ngajualkan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bang urang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoeun ieu aing nyaho tak kuarita nyanan aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak usia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu teh menang gusurana leutik ngan 265 juta pan cenah kieu nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jeung keluarga geus kuari ditendeun lah cenah kieu mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceulisi aing nyaho tah tayang aing mah ka duit kos tayang sama sekali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisaen salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeung di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untung gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeuleng sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkan diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu aja dari kiai aing di lembur aing yang ngridit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkawarah teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia aing mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah yita la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasatul khabis ngeunah mah kurang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha kana ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jasa wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kredit dan lain jihad hutang jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cek di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah remban kade tinggalkan hobis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna
lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasa lagi ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngridit teu boga otak teh cak Allah sanajan pinter di bidang ekonomi nya teu boga otak sanajan dia boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid sakumaha ijidna kana najis urang neuleuh najis teu hayang neuleuh tai teu hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema lah hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna teh kunaon aya kana najis mah nyana merengkeun giliran kana najis anu kos karar itu bagian rohani teu aya merengkeun teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tah ieu ku ari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sadunia mah Satangerang mah heulanan Satangerang ya ulah loba teuing sapasar Kemis bae asana jelema loba anu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari ku ari jelema anu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema anu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae bisa dihitung ku jari ku ali jelema anu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah Satangerang sapasar Kemis ulah sapasar Kemis lah sadesa pasar Kemis bae ai cilongok mah teu pasar Kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith gitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeleuanana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat ti imah ngaji sia diuk sia di juru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim teh mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan tapai minggu teh da subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka cilongok ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan itu nomor satu nomor satu nomor dua menang aing cek malaikat geus ngaji eleh tah setan eleh eta teh eleh datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah nu mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan jana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek aya we tukang kopi ka dia cek setan tuh aing nu menang dia ya teu bisa tapak keur ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal minum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung nu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aja ngobrolnya nelimaan saingan jeung kiai ngannya nama teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan dia keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing
ikut cerita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sanajan di luar kita aing mah di luar ge selendaran di jero teu semahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit ieu tah mah oh beresna aduh Gusti Allah lagu taib ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib tata indallah secara ruhani lantaran makrifat ka Allah mampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda kuari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur make baju akur make kopiah akur kadang make sorban akur lempangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna insyaallah make calana rada ketat setik ngagitak ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret saeutik ngan Gusti teu meunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul aya thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopehna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya weh mantep amat ya weh urang mana itu waduh nanya deh kadek weh urang mana eta atuh siapa aing mah henteu lain gitu coba urang tanya Mbak dari mana Mbak eta thayyibna eueuhan nu aya hobis lempangna bareng kopiahna akur bajuna akur sorbanna mahalan nu nyana malah lantaran nyana mah sorbanna kasmiri padahal mah kasmir mah keur dibom tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena ih atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hamba ku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain da teh sabenerna mah leteng we nu sabenerna mah tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mah teh kitu kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali halada akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae je rasana mah tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahoeun nya bab apem tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep idelekeun masyaallah mah masyaallah ada aja bah ya Allah yang nomor HP-na sebaranya tuh eta gara-gara eueuh thayyiban eta mah rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur sarua akur diuk bareng jol we aya tim sukses datang kadinya mawayana baiknya kunaon gitu pilih nomor hiji berapa 20 detik teh itu 20 mah berapa aduh tawar eta Ustaz 50 guys ya masalah guys beres 50 eta teh jeung Supermi 2 eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teu kebal ngan 2 bulan istilah 50 mah kecuali 100 tarolol kabeh tapi lamun aya thayyib ruhanian lain teh ulah mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kulang ke di akhirat teh ayaan thayyib ruhanian jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa eueuh datang ka mana ma'rifatullahna datang ke mana sieun ka Allahna datang ke mana cinta ka Allahna bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sipatan nama kadeuleu ku urang
tapi asma nama kadele ku urang zat Gusti Allah nama moal kadele la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moal kadele zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadele tata sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadele sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadele asma Allah di hiji jelema geus urang didelekeun we kiai ge teh saleretan doang lain kiai Allah kajahoan jasa kanyahoan wani sumpah kajen kukumaha ge di mana kanyahoanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh qaibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat digan saeutik muantah datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi keur ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung teh keur masalah khobisan tah mah tapi kan nyambung nu taib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab kaambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu manteke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deui nyambung bae la yariful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod sama di deulean wae gunyana jeung gua baturna pan tadi cokot polisi ulah waka ke polisi cokot eta pepantauan eta mah lain sieun ka Allah mantak cak deui ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh aya aing mah lantaran aya masyarakat da didinya lain ka Allah berarti masyarakat da ge bae cicik oh itu ulah mau malu sari sogok-sogok itu ceknya lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain fattaqullah nu mantak ka Allah mah dek berang dek penting dek aya jelema dek eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teu di mana teu jeung saha teu jeung sahiji bae Allah dibimbing ke bakal aku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah nu dideuleu sasaha hiji bae Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener ska Allah bae geus pokona balik bae ka ieu aya bae tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda heula sagedengnya udah leuk anu nyogok kayak dicokot teh lohnya Gusti Allah ya sejasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah